Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latukbalu. Sakur-sakur jalma anu ibadah teu jeung elmuna, mangka eta jalma bakal ditolak jeung teu ditarima ibadahna. Karena eta jalma ibadahna teu make elmuna. Makana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya setan anu bade lebat ka masjid tujuan bade ngagoda jalma anu keur salat. Tapi eta jalma anu keur salat jahil, bodoh. Dijuru, digigir aya jalma alim anu pinuh ku amal jeung elmuna. Eta setan teu janten ngagoda jalma anu ibadah, jalma anu keur salat tapi jahil, tapi bodoh. Justru eta setan lumpat deui kaluar masjid. Katinggal ku Rasulullah, wahai setan, naha anjeun teu jadi ngagoda jalma anu keur salat? Jawab setan, ya Rasulullah, kaula sieun ku jalma alim anu pinuh ku amal jeung elmuna. Sanajan eta jalma nuju kulem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir, naha setan bersieun ku jalma alim anu pinuh ku amal jeung elmuna bari kaayaan kulem, bari kaayaan sare tidur. Nah henteu sieun ku jalma anu keur salat. Jawab setan, kusabab jalma anu keur salat mah jahil ya Rasul, bodoh. Justru kaluar kaula di masjid sangkan eta jalma jahil terus ibadah ka Gusti Allah. Da moal ditarima eta ibadahna kusabab jahil, bodoh. Teu apal syarat, teu apal rukun, teu apal kewajiban. Justru lamun kaula ngagoda eta jalma anu keur salat bari jahil, eta jalma alim anu pinuh ku amal jeung elmuna bisi nyaring tina tempat sarena, bisi hudang dina tempat sarena. Lamun hudang tinangtu ningali eta jalma anu jahil, anu bodoh keur ibadah ka Gusti Allah, bisi dipapatahan ku eta alim. Karugian kaula gede pisan lamun eta jalma anu bodoh dipapatahan ku jalma alim anu pinuh ku amal jeung elmuna. Keun bae ku kaula moal digoda jalma anu keur salat bari jahil, bari bodoh. Rasulullah sasangem, oh pantesan ari kitu mah setan terburat barit kaluar ti masjid sieun ku alim anu pinuh ku amal jeung elmuna bari kaayaan tidur, bari kaayaan kulem. Subhanallah. Mudah-mudahan aya manfaatna, aya barokahna kanggo urang sadayana. Fi kitabi Duratun Nasihin, ieu keterangan dipetik diambil dina kitab Duratun Nasihin.